Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal sahiji. Alma'u ari cai qalilun eta aya cai saeutik wa kasirun jeung aya cai loba. Alqalilu ari cai saeutik mah eta perkara dunna kullataini anu kurang ti dua kulah. Wal kasiru jeung ari cai loba kullatani eta dua kulah fa aksara tuluy leuwih loba. Alqalilu ari cai saeutik yata najasu eta sok narima mutanajis biwukuin najasati ku sabab katibaan najis pihi dina itu cai saeutik wain lam yata goyar jeung sanajan teu berubah itu cai saeutik. Wal ma'u kasiru jeung ari cai loba la yata najasu eta moal jadi najis ila ida tagoyaro angin di mana-mana berubah naon to muhu rasana itu cai au launuhu atawa rupana itu cai au rihuhu atawa ambeuna itu cai. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pilma'i anu tetep dina martelakeun cai alladzi anu la yadfa'u henteu bisa nolak ieu cai an najasata kana najis walladzi jeung martelakeun cai yadfa'u anu bisa nolak ieu cai hakana najis. Jadi dina ieu pasal teh rek martelakeun cai anu bisa nolak kana najis jeung cai anu henteu bisa nolak kana najis. Qala parantos nyarios ki musannif alma'u ari cai pi qanuni syar'i dina patokan syarat kismani eta aya dua. Qalilun kahiji cai saeutik wa kasirun jeung cai loba. Jadi cai teh aya dua saur ki musannif aya cai saeutik aya cai loba. Alqalilu ari cai saeutik mah eta perkara cai dunna kullataini anu kurang tina dua kulah bi anna koso kalawan sakira-kira kurang itu cai minha tina dua kulah. Jadi ari ngaran cai saeutik teh nyata cai anu kurang tina dua kulah. Wal kasiru jeung ari cai roba kullatani nyaeta cai anu dua kulah pa aksara tuluy leuwih loba. Jadi cenah ngaran cai saeutik mah anu kurang tina dua kulah, ngaran cai loba mah anu leuwih ti dua kulah. Kumaha cenah ari ukuran timbanganana cai sak dua kulah teh nyaeta timbanganana teh lamun cai dua kulah teh 500 kati atawa 190 liter. Lamun cai kurang tina 180 liter di hukuman cai qalil, cai saeutik lamun cai leuwih tina 180 liter eta cai di hukuman cai loba atawa cai kasir. Eta lamun diukur ku timbangan atawa ku literan. Wa qadrahuma sareng ari ukuran dua kulah bil masyahati kalawan meteran pirubai dina tempat anu juru opat diraun nyaeta sasiku warubun saparapat tulan dina panjangna wa ardan sareng lebarna wa umkon sareng jerona bidirong il adami kalawan siku bangsa Adam wa huwa jeung ari itu siku anak Adam teh sibroni nyaeta 2 jengkal takriban kurang leuwih. Wapil mudawwiri sareng dina tempat anu buleud diroani nyaeta 2 siku umkon dina jerona bidiro il hadidi kalawan siku tukang besi wadiraun sareng sasiku ardon dina lebarna bidiro il adami kalawan siku anak Adam. Pakana atu bukti dalika itu tempat anu buleud bidiro il yadi kalawan siku leungeun diroan dina sasiku ardon dina rubakna wadiro aini sareng 2 siku wanispan sareng saparo umkon dina jerona. Jadi lamun dina leungeun anak Adam mah sasiku lebarna 2 siku satengah jerona. Nah kitu li anna diro il hadidi karena sanyana siku tukang besi bidiro il adami kalawan sikuna anak Adam diroun nyaeta sasiku warubun saparapat. Ayeuna kumaha cenah lamun dina tempat anu juru tilu bil musallasi dina tempat anu juru tilu wa huwa sareng ari itu musallas manya eta perkara lahu
anu mah nyaeta perkara lahu anu tetep kana eta perkara teh salah satu abangadin ari tilu pirang-pirang juru mutasawiyatin anu sarua kabeh diraun nyaeta sasiku wa nisfu satengah tulan dina panjangna wa ardon sareng dina lebarna wa diroani sareng 2 siko umkon dina jerona. Alqalilu ari cai saeutik hukmuhu ari hukumna cai saeutik ya ta najasu eta sok jadi mutanajis cai saeutik biwukuin najasati ku sabab katibaan najis. Al munajisatu anu nganajiskeun yakinan barianan yakin bihi dina eta cai saeutik wa in lam yataghayyar sanajan teu berubah. Jadi hukum cai saeutik mah nyaeta cenah sok jadi najis di mana-mana katibaan najis sanajan teu berubah. Wahoroja jeung kaluar bin najasati kalawan kecap najis al munajisati anu ngamutan najiskeun naon an najisu najis al ma'fuan anhu anu dihampura kamaetatin sapertikeun bangke ladama anu henteu aya getihan laha kana eta bangke sailun anu ngocor wa najisa sareng najis la yuderiku anu henteu manggihan hukana eta najis naon torfun paningali mu'tadilun anu mejehna hae sulam yahsul sakira-kira henteu hasil bipaklihi kalawan pagawean jalma walau min mugalladatin kama ida akoba secara yen upama entep adu babulalir ala najisin kana najis rot bin anu basih sumawakoa tuluy tumiba kari-kari tumiba itu lalir bima in qalilin dina cai anu saeutik au maiin atawa dina ajur-ajuran pa innahu maka sanyana lalir la yunajisu eta henteu ngamutan najiskeun ma'a annahu sarta sanyana kalakuan aliko eta nempel pirizrihi dina sukuna lalir naon najasatun najis layu deriku anu henteu manggih hak kana najis naon atorpu paningali wal ma'u kasiru jeung anapun ari cai anu loba layata najasu eta henteu jadi mutanajis cai loba bimulakotihi kalawan sabab paantelna cai anu loba an najasata kana najis ila ida tagayaru angin di mana-mana berubah naon tok muhu rasana ieu cai loba wahdahu bari wungkul rasa aulau nuhu atawa rupana cai loba wahdahu bari wungkul rupa aurihuhu atawa ambeuna ieu cai loba wahdahu bari wungkul ambe aya akiba mulakotihi tegasna sanggeus antalna ieu cai anu loba an najasata kana najis palau tagoyara maka lamun berubah cai loba ba'da muddatin sanggeus hiji waktu lam yuhkam maka henteu dihukuman bin najasati najisna ieu cai loba malam yuklam dina salagi henteu dikanyahokeun bikauli ahlil khubrati cariosan ahli anu nyaho nisbatuhu nisbat tagoyurihi berubahna cai anu loba ilaihi kana eta najis. Alhamdulillah parantos beres pasal cai wallahu a'lam bishawab.